Terus dikumakeun teh di blender apa kumaha? Lain goblok, carana teh nyaeta kuku bimana tinyuh ku maneh, bontengna ceklan ku maneh. Kuku bimana uyup ku maneh, bontengna rojokeun anjing kana sia. Doi. Hoi. Kunaon sia eta beungeut manilah leutik lesu kitu? Iya anjing aing rodat ke pamajikan aing. Belet kunaon atuh sia anjing? Sok ngomong ka aing goblok. Penting aing ngespek-spek di pamajikan aing. Sombong amat. Si tangkurak teh kalah menta 2 kali kira aduh aing pugu aing teh teu kuat ieu teh titit teh teu kuat menta titit lah. Gampang atuh nip masalah eta mah. Kumaha carana doi? Yo, dengekeun goblok. Kahiji, sia mau kuku bima. Kadua, sia mau bonteng. Terus dikumakeun teh di blender apa kumaha? Lain goblok, carana teh nyaeta kuku bimana tinyuh ku maneh, bontengna ceklan ku maneh. Kuku bimana uyup ku maneh, bontengna rojokeun anjing majikan sia. Gimana maneh nih? Itu anjing geus ngalok si Bobos di rumah sakit. Emang kunaon kitu si Bobos nih? Eta anjing si Bobos digebugan ke dagang cilok di lapang futsal. Kala, biar aku dagang cilok-cilok wae anjing nepikeun ka digebuga. Ya da anjing si Bobos parodana ge dihabuskeun kana jero lapang goblok. Doi, kunaonnya lamun boga HP kudu dieusian pulsa we. Lamun HP sia dieusian bensin kumaha? Nya bakal ruksak tuh anjing. Berarti geus bener. HP sia dieusian pulsa, lain bensin. Ini pe kudut mah. Moal anjir. Yo, urang arek nanya ka maneh heuh, Doi. Oh. Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas? Kira ku anjing gak jadi asupkeun kana kulkas ari sia. Sok jawab lah. Dipotong-potong heula gajahna, terus ku aing diasupkeun hiji-hiji. Gobloknya lain atuh. Naon atuh anjing jawabanana? Jawabanna teh buka kulkasna, abuskeun gajahna, tutup geus kitu bungkus. Nah, gitu anjing. Gajah jeung kulkas ge gede kana gajah goblok. Sok tara percaya di dinya mah, yeuh urang aya deui yeuh. Oke. Oh, kumaha carana ngabuskeun jerapah kana kulkas? Buka kulkasna, asupkeun jerapahna. Salah, lain kitu. Nah, salah. Ari sia tadi goblok bener gajah diasupkeun kana kulkas. Ya emang salah atuh maneh teh. Terus naon tuh anjing sia teh jawabanana? Yo, jawabanana teh nya buka kulkasna, kaluarkeun heula gajahna, heuh. Terus abuskeun jerapahna, terus tutupkeun kulkasna. Nah gitu sia mah anjing jawabanana. Tapi dah, heueuh kita. Urang ya urang aya non teh pertanyaan terakhir ya mah. Pan di gunung teh di gunung aya ulang tahun heuh si singa tah. Kabeh hewan datang, anu eueuh saha? Bancet anjing nu moal datang mah. Lain bancet. Ih, Nyaman tanah si singa atuh nu moal datang mah. lain aya eta mah. Terus naon atuh sia teh anjing jawabanana sia teh goblok. Jadi jawabanana teh nyata gajah jeung jerapah. Nah, anjing bisa gajah jeung jerapah. Ya tuh gajah jeung jerapah. Padahal jero kulkas gajah jeung jerapah na geus teh kumaha sih bodoh Anjing. Nah, gitu anjing. Gajah jeung kulkas kira-kira. Action. Terus dikumakeun carana teh di blender apa kumaha? Lain. Cara namanya eta tinyuh kuku bimana, bontengna bawa ku maneh. Bontengna inung ku maneh. Bontengna inung ku maneh. Action. Oh, da anjing si Bobos mana dagang ogut. Anjing rodat goblok.